Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu, wadia bala dongeng aki di mana wae ayana. Tepang dangu deunya seorang aki di acara dongeng Sunda anu dipedardi Mandala Tepas Sunda di YouTube. Tepas tempat ngariungna para mancower anu mika memet kana dongeng Sunda. Alhamdulillah pemirsa, wengi ieu aki tiasa neraskeun hanca anu katunda nyaeta dina jejer lalakon Satria Langlang Jagat bagian ka-115. Ieu dongeng teh rek anu dang hati Bandung ayeuna urang pedar deui nya saparantosna kamari liren sawengi. Kumaha lakon Sanjaya Satrasna urang Bandungan wae sasarengan sakadap deui. Daramang sadayana alhamdulillah upami daramang manya mugi-mugi wae sadayana tetep dipaparinan kasehatan lahirna sinareng batina oge dijembarkeun manah sareng imana, digambilkeun rezekina nu halal barokah sarta ditebihkeun tina balai oge marabahayana. Dikiatkeun oge dina ngalaksanakeun ibadah saumna. Amin amin ya robbal alamin. Kangge nembean pisan mancon, nembean pisan ngadangukeun ieu dongeng mah ulah asa-asa pamirsa nya kantun di subscribe bae. Ditoel palebah tombol loncengna supados aya notifikasi upami aki neraskeun hanca dongeng. Hatur nuhun ka sadayanan pantos subscribe, like, komen oge nge-share dongeng-dongeng aki. Urang sasarengan ngeureuy acara dongengnya. Muga-muga mugi-mugi kahoyong mah dongeng Sunda teh tetep aya, tetep rame, tetep nanjeur, tetep waluya di negeri nyalira. Waluya dongeng Sunda, waluya ki Sunda. Urang ngamparkeun deui sama kabitanana sor aya kolak cangkalengna pamirsa mangga kaparayun sadayana prung Nyeri hati kaula bakal kaubaran lamun geus hasil ngirimkeun potongan sirah anjeun ka guru anjeun budak ngora. Cek Nyai Demang Ronggeng teh keukeuh. Nyai Demang Ronggeng harita keneh langsung ngolebat narajang ka Sanjaya suku katuhuna ngababad ngerah kana sirahna Jawara Pedang Dewa. Sanjaya ukur ngelok pikeun nyingkahan serangan Nyai Demang Ronggeng. Reunan Nyai, urang teu perlu tarung. Sanjaya masih hoream pikeun ngalainan Nyai Demang Ronggeng. Tapi pikeun Nyai Demang Ronggeng mah sikap Sanjaya kawas kitu teh dianggap kumanehna hiji hinaan. Ngaleleceh nincak sirah, Nyai Demang Ronggeng terus ngagempur deui ka Sanjaya sedengkeun Sanjaya ukur cingcat ningkahan panarajangna Nyai Demang Ronggeng bari jeung teu males narajang. Kusabab ngagunakeun leungeun kosong teu keuna-keuna panarajangna kana awak Sanjaya, Nyai Demang Ronggeng teh harita nyabut kipas beureumna. Saterusna manehna ngababadkeun kipasna ka arah Jawara Pedang Dewa. Yuk kuat blesat aya sinar beureum ngablesat ka arah Jawara Pedang Dewa.
Sanjaya atuh kapaksa ngawatek sayuti cahaya sarta ngahadang kana sinar beureum ku gupayan leungeunna, sabab lamun diantep eta sinar teh bisa nyilakakeun anu sejen, bisa bae ngahancak kana prajurit anu aya di satukangeun Sanjaya atau ngancurkeun kapal. Sinar beureum ngabalik arah saharita sarta jadi aya 3 ngabalik narajang kanu bogana dina kacepatan anu leuwih gancang tibatan tadi. Nyai Demang Ronggeng olohok reuas ningali panarajangna dibalikeun kitu bae ku Sanjaya, malah jadi leuwih rosa jeung leuwih loba. Meh-mehan Nyai Demang Ronggeng teh poho pikeun nakis, tapi samemeh 3 sinar beureum ngahancakan awakna. Nyai Demang Ronggeng ngababadkeun kipasna ka hareup, 3 sinar ditakis sakaligus siuk wut brak cegur geger. Sora ngabledug maneh tarik kapal tepi ka ingeung, sinar beureum buyar saharita, kipas beureum di leungeun Nyai Demang Ronggeng katempo ancur mawur mancaura. Sedangkeun awakna Nyai Demang Ronggeng harita katempo meceleng tarik bari tina baham jeung irungna nyebrotkeun getih seger kalayang gejebur. Nyai Demang Ronggeng teh ngagejebur tarik ka jero cai, awakna terus teuleum ngerlep teu muncul deui. Raja Maut harita anu geus sadar, manehna culang cileung rungah ringeuh, sadar aya di luhur parahu. Barang ningali di dinya aya Sanjaya, Raja Maut ngarasa reuas. Raja Maut rek uniang hudang pikeun nyampurkeun Sanjaya, tapi awakna rubuh deui kusabab masih karasa leuleus. Sanjaya gancang ngadeuketan ka Raja Maut. "Naon anu geus kajadian Sanjaya?" Nyai Demang Ronggeng ki keuna ku tenggeulana sorangan. Manehna teh asup digejebur ka jero cai, tapi ayeuna can muncul-muncul. Alun Sanjaya, "Naon warna tenggeulana bieu teh?" "Beureum ki, kaluarna tina kipas beureumna." "Tah mat sigana riwayatna, sandeuna sanajan manehna masih hirup ke, jeroan awakna pastina tatuparna." Aki teh tarung jeung manehna pasti ngeunaan urusan kita besok masuk minyak ieu. "Iya Sanjaya, boy ayeuna kaula teh geus nangtukeun sikep. Lamun kaula gagal ngarebut eta kitab, leuwih hade kaula tiwas di leungeun manehna. Barina ilmu kaula geus diturunkeun sakabehna ka murid kaula. Dina kaula tiwas ge taya bayan anu penting geus ngalaksanakeun parentah tinu jadi guru kaula." Kuring sabenerna mah lain ngahaja milu campur kana urusan aki, tapi ngan saukur hayang nulungan aki, tapi na keur kitu Nyai Demang Ronggeng ngadadak ngablesat mucunghul di jero cai, brush kalayang juralit cileg. Nyai Demang Ronggeng nangtung di luhur barak parahu anu dijieun tina kayu, bari 2 sukuna ngacegang. Kayanana memang pikasediheun. Dada tepi kana beheungna katempo tutung, jubahna sarweh sarta barorong kawas tapak kaduruk. Tina sela bibir jeung irungna masih katempo ngucurkeun getih. "Nyai, teu kudu urang nuluykeun tarung ieu," cek Sanjaya. "Teu kudu, teu bisa Sanjaya. Kaula tawa anjeun jeung aki-aki kasebelan eta tah anu bakal kojor di leungeun kaula, atawa anjeun duaan sakaligus dikojoran ku kaula." Walon Nyai Demang Ronggeng bari molotot. "Emangnya bari si Aki Suwanti bikin ngojoran kaula teh?" cek Raja Maut. Bari maksakeun hudang, tapi ngudupruk deui sabab kayan awakna can pulih bener. "Nyai, kuring apal anjeun teh dulur sapaguruna Ki Geneng sakarat. Jadi kuring teh masih neudeun hormat ka anjeun," cek Sanjaya deui. "Paduli syah,
kaula mah cecep dah kasih gendeng sakarat teh. Hiji mangsa ge manehna bakal dikirim ke akhirat ku kaula. Beres cerita kitu, awak Nyai Demang Ronggeng teh langsung ngeblesat nyambar ke arah Sanjaya dina gerakan anu kilat. Dua suku jeung leungeunna meta sakaligus ngirimkeun opat serangan anu ngaruntuy ke arah Sanjaya. Tilu panarajang ditakis ku Sanjaya ngagunakeun dua leungeunna. Serangan nu katilu ditadah ku tuur katu Sanjaya anu naek ka luhur, tapi tajongan anu kaopat teu kaburu katakis. Dampal suku kenca Nyai Demang Ronggeng anu di aliran ku tanaga jerona ngajebrod nengal pisan kana dadana jawara pedang dewa. Hiup jebrod, aduh celeng kalayang gejebur kerlep. Sanjaya awakna maclang tuluy digejebur ka jero laut. Sakadapan teu katempo mucung heul deui si prajurit molohok reuas tuluy culang cileng nitenan ke arah cai laut di mana tadi jawara pedang dewa ngejebur. Hiji cenah kojor tah kari anjeun sia prasenco aki-aki bangka waras ya tukang ngaganggu hirup batur geus wancina anjeun ge pikeun mulang ka lambarja. Ceuk Nyai Demang Ronggeng bari malik ke arah Raja Maut. Nyai Demang Ronggeng ngangkat dua leungeunna sakaligus siap pikeun ngirimkeun hiji serangan maut pikeun nganggeuskeun hirupna Raja Maut anu harita can bisa pikeun ngalawan. Sabab pikeun nangtung ge manehna can bisa. Dua dampal leungeun Nyai Demang Ronggeng katempo hurung dilimpudan ku cahaya warna beureup. Tapi samemeh Nyai Demang Ronggeng bisa ngagentakeun dua leungeunna ke arah Raja Maut di arah laut. Ngadadak muncul cai anu ngabentuk hiji leungeun anu keur meureub. Cai anu wujudna peureup teh langsung ngadius sarta langsung nembrag awakna Nyai Demang Ronggeng tarik naker. Wow, cegur biur. Biar celeng kalayang gejebur. Awakna Nyai Demang Ronggeng kawas anu ditembrag ku hiji gulungan ombak anu kuat kacida. Nyai Demang Ronggeng maceleng jauh naker ka tengah laut, tuluy tigejebur ka jero laut teu muncul deui. Raja Maut jeung prajurit nu di luhur kapal langsung malik ka arah datangna cai anu ngawujud peureup badag tadi. Di luhur cai katempo Sanjaya nangtung ajeg bari dua sukuna napak sancang nincak cai bari teu ti karelep ka jero cai. Sanjaya harita geus ngawatek sayuti banyu alias sayuti cai. Sawaktu Sanjaya muncul ka luhur cai pas pisan sawaktu Nyai Demang Ronggeng rek ngabinasa ka Raja Maut. Sanjaya anu tadi nama embung pikeun ngaladenan Nyai Demang Ronggeng jadi ngabuleutkeun hatena pikeun narajang Nyai Demang Ronggeng. Ku ajian sayuti caina sangkan bisa nyalametkeun Raja Maut anu keur diancam pati. Gusti Mangalayuda, si prajurit ngagero bari rek ngagerakeun parahuna pikeun nyamperkeun ka Sanjaya. Tapi Sanjaya mere isyarah sangkan si prajurit tetap cicing di tempatna. Sedengkeun Raja Maut ukur gogodeg bari dina hatena ngagerentes. Ningali Sanjaya bisa napak sancang malah malempang di luhur cai bari teu make alas nanaon. Bener cek soratan parupa. Lamun muridna ilmu geus bener-bener linuhu,
Aing jeung guruna bae can mampu pikeun napak sancang kawas kitu. Komo bari ngadalikeun cai sakadaek kereteg hatena. Bener-bener hebat ye jajaka teh. Sanjaya katempo ngalengkah ngadeketan tempat dikejeburna Nyai Demang Ronggeng. Panonna kular giler seukeut nitenan cai laut. Dina kayan kitu ngadadak cai laut muncrat. Nyai Demang Ronggeng blesat keluar ti jero laut. Nyai Demang Ronggeng saburak kali salto tuluy ngalayang turun di luhur hiji baralak daun kalapa anu memang dipake tungganganana ti saprak ini ti Pulau Belacan pikeun ngahadang kadatangan Raja Maut. Paroman Nyai Demang Ronggeng katempo reuas sawaktu ningali lamun Sanjaya teh geuningan bisa nangtung ajeg napak sancang di luhur cai bari teu make alas nanaon. Tapi kareuasna sirna kasilih ku nafsu amarah nu ngagugudug sabab kakarak harita manehna manggih lawan anu hebat sanajan lawanna ukur saurang budak ngora. Teu loba carita deui. Nyai Demang Ronggeng ngadorongkeun dua dampal leungeunna ka arah Sanjaya. Aya galombang haseup hideung anu ngadius pagulung-gulung narajang ke arah Jawara Pedang Dewa. Sanjaya gancang dongko dua leungeunna nepak sakaligus kana cai laut. Ngadadak di hareupeun Sanjaya mucunghul hiji ombak anu beureg kacida. Sakali Sanjaya ngadorongkeun leungeunna ka hareup, ombak badag anu luhurna aya kana 5 tumbakna teh langsung nyurubuk maju ngaguruh ka arah gulungan haseup hideung. Des cegur ceos biur gejebur. Haseup hideung digulung ku ombak kitu oge awakna Nyai Demang Ronggeng katempo rorongheapan muih digulung ku ombak badag. Ombak sirna Nyai Demang Ronggeng awakna katempo ngambang dina cai tapi na masih hirup. Nyai Demang Ronggeng lalaunan ngojay ngadeukeutan kana baralakna. Saterusna Nyai Demang Ronggeng teh nangtung ajeg deui dina luhur cai bari nincak kana baralak. Beungeutna geus pias semu geuneuk, napasna geus renghap ranju, papakeanna ge geus teu puguh rupa. Saroeh jeung barolong di ditu di dieu. Getih masih katempo ngucur dina sela bibir jeung irungna. Sabenerna mah Nyai Demang Ronggeng teh geus ngarasa ripuh. Mun seug cenah manehna ngagunakeun akal sehat mah tangtuna manehna geus kudu lumpat jicir ngejat ti kalangan pikeun nyalametkeun hirupna. Sabab jelas lawanna teh elmuna lain bandrak-bandrakeun aya di saluhureun dirina. Tapi ku sabab ngagugu kana hawa nafsuna Nyai Demang Ronggeng tetep maksakeun pikeun tarung ngalawan Jawara Pedang Dewa. Harita Sanjaya ningali aya kilatan sinar beureum tina panonna Nyai Demang Ronggeng. Sanjaya gancang awatek tenggelan geni salju sabab geus bisa neguh lamun lawanna bakal bebeakan narajang ka dirina. Nyai Demang Ronggeng ngajerit tarik tina sapasang panonna ngaberasat sinar beureum anu kacida panasna nuju ka arah Sanjaya. Sanjaya anu geus waspada gancang ngagentakeun peureub katuhu anu geus rubah warna jadi bodas semu perak. Hiuk suk burasat. Sinar bodas semu perak tengah barasat tarik. Mapagana sinar beureum dibarengan ku hawa anu ngaheab kacida panasna. Wut barasat tes. Sinar bodas jeung sinar beureum teh bentrok di tengah jalan tapi teu kadenge sora anu ngabledug bitu cara biasa. Dua sinar teh geuningan silih dorong ngadu kakuatan. Nyai Demang Ronggeng ngerahkeun sakabeh kakuatanana pikeun bisa ngadorong sinar bodas mundur ngajauhan sarta nembrag ka Sanjaya ku sinar beureumna.
Tapi na Sanjaya oge teu cicingeun. Sanjaya ngerahkeun hawa murni geni saljuna anu dibarengan ku sapinuh tanaga jerona. Dua sinar katempo silih dorong pikeun sababaraha kedapan. Awakna Nyai Demang Ronggeng teh katempo ngageter hebat. Beuki lila ngucur tina liang irung bibir jeung liang celina getih anu beureum semu hideung. Tananing tatuna beuki parna. Lalaunan sinar beureum teh kadorong kadesak mundur. Beuki lila oge sinar bodas semu perak teh beuki ngadeuketan kana awakna Nyai Demang Ronggeng. Sanjaya ngumpulkeun sakabeh tanaga jerona bari ngagero tarik. Sanjaya ngadorongkeun peureub katuhna leuwih bedas. Sinar bodas semu perak beuki ngagedean, hawa panas beuki nerekap. Borasat wut ceger. Nyai Demang Ronggeng ngajerit maratan langit ngeceak maratan jagat. Awakna kahanca ku sinar bodas tenggelan geni salju bogana jawara pedang dewa. Cai laut muncrat maniluhur di barengan haseup bodas anu minuhan eta patempatan. Cai teh katempo kawas ngagolak. Lalaunan haseup teh nyingrai katiup ku angin. Katempo ayeuna mah awakna Nyai Demang Ronggeng teh ngambang di luhur cai. Bari jeung sakujur badana tutung sakabehna. Bau hangit daging kabeuleum kaambe ku kabehan. Raja Maut jeung prajurit nu nganteur Sanjaya netep layanan Nyai Demang Ronggeng bari olok bengong pinuh ku rasa kataji kana kahebatan tenggelan geni saljuna jawara pedang dewa. Sedangkan Sanjaya gancang naik kana parahu. Dina luhur parahu Sanjaya netep kana layonan Nyai Demang Ronggeng pinuh ku rasa kaduhung. Ieu hal teh moal tepi ka kajadian lamun hatena teu saeuras wajah kerendeung Sanjaya. Eta akibat anu kudu ditarima ku jalma sasab kawas manehna, cek Raja Maut. Kaulah henteu nyalahkeun hidup Sanjaya. Kaulah apal hidup teh ukur nulungan kaulah, kusabab kaulah pamoharan bisa nakis panarajang nabieu. Kaulah sorangan anu bakal ngajelaskeun ka guru hidup naon sababna hidup tepi kanan dasa kaki Swanti. Sanjaya ukur ngarahu tuluy narik napas panjang. Parahu ngageleuyeng maju. Sanjaya ukur cicing panonna netep ka basisir Pulau Belacan anu sakedeung deui ge bakal kaliwatan. Raja Maut anu geus bisa nangtung ngadeuketan ka Sanjaya. Sanjaya, kaula rek minta tulung. Nah bisa sakedeung nungguan kaula di basisir Pulau Belacan. Kaulah rek nyokot kitab sukma-sukmi heula di tempatna Nyai Demang Ronggeng. Kaulah derek milu mulang ka Pulau Jawa, milu kana parahu hidup. Nya, mangga ki. Tapi kuring moal milu turun tina parahu, kuring bakal nungguan di basisir. Salamatkeun kitab sukma-sukmi. Sarta jaga sing hade ulah tepi karagrag deui ka jalma anu sasab. Nya, tina naon, nya tungguan, hatur nuhun Sanjaya. Parahu ngadeukeut ka basisir Pulau Belacan. Raja Maut gancang turun dina parahu sarta nuju ka pasanggarahanna Nyai Demang Ronggeng. Sedangkan Sanjaya jeung prajurit nungguan dina parahu.
Bari nungguan Raja Maut, Sanjaya cacarita jeung si prajurit nyaritakeun ngeunaan hubungan Nyai Demang Ronggeng jeung Ki Gendeng Sakarat. Sanjaya oge loba nyaritakeun lalakon lalampahan dirina bareng jeung Ki Gendeng Sakarat. Janten Ki Gendeng Sakarat teh memehan tiwas ku Ratu Tanpa Tapak Gusti Manggala, ceuk si prajurit. Nya untungna harita ya seorang sobat anu datang nyelametkeun Ki Gendeng Sakarat, ngaranna teh Sumbaruni. Kuring ge akhirna mah datang pikeun mantuan maranehna. Sumbaruni, gendeng si prajurit bari tarangna kerung. Asana abdi teh pernah ngadangu ngeunaan Sumbaruni dina dongeng-dongengna carios-carios para tokoh karaton. Ngeunaan Sumbaruni anu boga salaki kajin kasmat paling ge nya, ceuk Sanjaya. Sumuhun tapi sanes eta hungkul Gusti. Pami teu lepat mah Sumbaruni teh palayan saurang patapa sakti di Gunung Winukir anu namina teh Eyang Bayudana anu ngagaduhan murid Pramban Jati sareng Resi Wisbo. Nya bener, Pramban Jati teh tah guruna Ki Gendeng Sakarat, lamun Resi Wisbo guruna Raja Maut anu bieu tah anu tadi. Sumuhun di antara Sumbaruni, Ki Gendeng Sakarat, Nyai Demang Ronggeng sareng Raja Maut sigana elmuna sarami Gustinya. Da sumberna sami, mana anu paling sakti tah Gusti? Nyari ceuk kuring mah Sumbaruni nu paling sakti atawa luhur elmuna, sabab Sumbaruni mah ngawaris secara langsung sakabeh elmuna Eyang Bayudana. Obrolan teh eureun kusabab datang Raja Maut anu mawa kitab Sukma Sukmi. Atuh geus kitu mah maranehna nuluykeun lalampahan deui babarengan nuju ka Pulau Jawa. Nya harita Sanjaya poho kana amanat jeung saran ti Sariningrum. Sanjaya geus mampir ka hiji pulau sanajan ukur di basisirna, ogengan saukur dina raraga nulungan batur. Dina kayan kitu curelat kalayang curit serodot gejebur. Aya hiji bayangan anu luncatan di basisir ngudag parahungan pas ngalayang rek nicak kana parahu kaburu ngageleyeung. Atuh eta nu keur ngagajleng teh digejebur pisan ka jero cai. Keke asa aya nu digejebur tempo prajurit. Gening mohon itu di pangkar parahu Gusti Manggala. Saha tulungan atuh? Terang tapi asa bibi-bibi nya wewe tengah tuh di samping jangkung tuh make kabaya beureum. Ningan nyanak boboko sareng nyiru tuh. Oh, tukang dagang gening Gusti. Ah, bisa ruwiti gening eta mah. Bi keur naon? Kasep tulungan ya, hanjat heula ya. Aduh, tiris jibrug ya. Aing dagangan palid gamorana ieu teh. Aduh, aing karek ge erek ngider kolak ieu teh. Geus kaburu salap etangan ya. Kurang rikat ngagajengna. Pohara pamiarsanya. Kudonggapna bisa witi urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu lampahan Sanjaya dina lakon Satria Lalang Jagat bagian anu ke-115. Urang teu pangdangu deui di bagian anu salajengna di bagian 116 nya. Hatur nuhun ka sadaya nu parantos satya manco, satya ngabandungan, uge satya ngarojongnya kana dongeng-dongeng aki, mugi teu bosan nya ngadangukeun lalakon Sanjaya teras-terasan. 2 tahun pamiarsa dikeureuh lalakon Sanjaya tos dugi ka buku anu kalima, mugi teu barosan sadayana. Hatur nuhun sakali deui. Ayeuna mah kina bade maosan heula pairan tos lebat sapertos biasanya. Di bagian anu kamari aya saha wae urang bukaan heulanya. Aya Kang Komarde Jawara Gunung Puyuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam sampurasun rampes mugi aki damang salamina amin dipaparinan kakiatan ibadah saumna amin. Daya halangan harungan ngadongengna sumedang aya ki hatur nuhun amin. Basa anjeun ngaharewos nepikeun tanda bahaya.
puasan teu karaos ngupingkeun dongeng Sanjaya. 1000 duit sodagar, pipiti di sisi sumur, kukurawu gulung tikar bisarwiti dagang kasur. Dagang kolak ayeuna mah Kang Komar bisarwiti teh. Wilujeng ngajalankeun ibadah saum kanggo sadayana mugi urang sadaya dipaparinan kakiatan puasa tina sagala rupina. Amin. Saterusna aya Aki pantun tika BB. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir Aki ngarojong ngiringan ngarojong hanca pagelaran dongeng pangarsa Aki satya langang jagat pamugi pangarsa Aki anu parantos ngagelar ieu acara dongeng sing disehatkeun sareng dijemarkeun sagala rupina waluya pangarsa Aki waluya tepasuna. Amin amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun pidongana. Kang Rohman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bogor manco mugi akina aya dina kawilujengan. Amin. Kang Yana Suryana manco di Cibaduyutna, Cibaduyut cerah saurna. Hatur nuhun Kang Yana di kios sayur Cibaduyut. Kang Anang Brahma. Waalaikumsalam. Rampeski Jatinangor manco salawasna mugi aki sakeluarga aya dina sehat lahir si sareng batina. Amin prung amin amin. Teh Nureni Silvina Dewi. Alhamdulillah aki masih semangat ngalakonan ibadah saum manco teras aki mugi akina sehat teras. Amin. Hatur nuhun teteh. Watata Sumitra Watasiktea hadir teras sareng ngajempolan. Hatur nuhun meuni seueur. Kang Cecep Muhammad oge Cililin KBB hadir. Kang Ade Soekarna ki hatur nuhun sami-sami ti Palihan Bandung. Kang Maman Sibalagadona ti Palihan Kuningan hadir manco. Kang Padilah F siap hadir ki mugi akina sing sehat. Amin. Kang Asep Sepulo. Assalamualaikum ki Cibuntu hadir. Waalaikumsalam. Manco prung hatur nuhun. Teteh Hati Cantik Cianjur teh hadir sabari saur ki hatur nuhun mangga. Kang Asep Saka Cimanggu hadir. Mantap Mang Sanjaya mah sakti teh elehan sumuhun. Tos sakti da tos laminya guguru ka sabaraha urang guru. Abah Raksa Jagat alias Singalanang Eyang Soratan Parupa nya. Teras kitabna Pancasayuti Pakarangna Sararakti. Kang Jaya Sumpena Jakarta Timur manco teras. Waalaikumsalam. Rampes mugi aki sakeluarga sinarang manco mania aya dina kawilujengan sehat walafiat diseureun rezeki anu halal sareng barokah. Waluya dongeng sunah waluya ki sunah waluya. Amin ya rabbal alamin. Kang Warsa Sutisna ti soreang ngupingkeun teras dongeng satya langang jagat sor cikopina prung prung. Aya Bagus Setiawan dijadi handap. Waalaikumsalam. Rampes aki siap satya mancoki aki iraha atuh si Jawara Apem Sakti bade panglawakeun musuhna Sanjaya nu gareuli sareng bahenol nerkom. Ku Bagus da mah kedah dilawananya. Teh Sara Dilit ngupingkeun dongeng bari popolah di dapur nyayogikeun kanggo saur. Nuhun mangga sarengan ku dongeng akinya. Kang Asep Rahmat. Rampes alhamdulillah damang mugi akina aya dina kasehatan salawasna Bandung siap hadir manco waluya dongeng sudah prung. Hatur nuhun Kang Asep Rahmat. Kang Dewi Guna oge manco teras ki mugi aki aya dina kawilujengan aki sakulawargi. Amin. Kang Topik Abadi ti Kircona oge sadayana hadir sarehat sadayana. Amin alhamdulillah. Teh Anita Parel masih tetap calik dina jojodog buhuna mamahan di Maulana Karawang oge alhamdulillah hadir manco teras ti dukarnanya. Kang Prabu Arjuna hadir nyakseni Sanjaya teh Suliani ti Jedahna. Hatur nuhun. Kang Asep Kurniawan oge siap wadia balad manco mania hadir. Kanggo Sumantri Garut Narojol ki sumuhun teh Linda Imut oge siap Sanjaya teh Intan Ramadhani Pogod mancon raskeun hanca. Aya Nova Anissa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam hadir ki Neni pun bojo Ariel Tison bojong soang kaum dangu enggal salam kenal ki. Oh mohon bojona Kang Ariel Tison di Bojong Soangnya. Hatur nuhun. Orang Bojong Soang aduh haladir. Hatur nuhun. Teh Tami Malihah ge ti Ciamis alhamdulillah Sanjaya modar teras manco deui. Hatur nuhun sami-sami. Teh ini Sohaeni teh ini mati Palihan Batamnya hadir manco alhamdulillah sehat mugi sadayana sarehat aya dina tang tayungan nu maha kawasa. Amin. Aya Kang Setia Budi anu satya nyarangan aki salam manco bari ngopdud ka sadayana wargi tepas Sunda balad aki. Hatur nuhun. Teh Yulina Belya wilujeng wengi manco ka Kang Sanjaya sauna kitu ode Kang Aden Jalu ti Pandeglang hadir teras. Kang Amin Aminuddin oge ti Garutna. Ki aya kolakna aya kolak cangkaleng mangga bilih palaya manya.
Kang Asep Suherman Bekasi hadir manco alhamdulillah atas medar carios satya langlang jaga di channel Tepas Sunda atur nuhun ki sami-sami. Mugi aki aya dina kawiljian sinareng kawiljian amin. Kang Asep Saipullah ti PR Cimahi oge tetep hadir manco salawasna. Kang Wawan Setiawan di Dubai nanya hadir manco sambil buka atur nuhun mugi aki sakeluarga sehat walafiat dina kabarokahan amin. Aya carga ti Karawang hadir manco deui ki sumuhun. Hatur nuhun Kang Abitatan oge di Purwakarta Waalaikumsalam saudara. Mancoki pamugi aki sakulawargi salehat sadayana amin amin ya rabbal alamin. Kang Boris Baktoski cari parongpong manco hatur nuhun kana pedaran dongena sami-sami urang parongpong cakat Cimahi nya luhureunana. Teh Wiwin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wilujeng wengi hanubis Ki Subang Taiwan hadir hatur nuhun sami-sami. Aya Kang Asep Suherman ti Padalarang hadir. Kang Rastim Haji moge ngajempolan bari ngaecengannya. Aya Kang Lesmana Maulana mugi aki sakulawargi diparingan kesehatan amin. Ajib ki atur nuhun. Aya Kang Ato Sudarto assalamualaikum aki kumaha damang. Waalaikumsalam alhamdulillah aki sae. Kita oge ka pecinta Sanjaya salam ka urang Banjar Patroman. Oh sumon. Mugi-mugi wargi Banjar Patroman nuju ngadarangkeun nya. Aya salam ti Kang Ato Sudarto. Kang Asep Saipul Hazar. Kang Asep Saipulazar mohon Bandung hadir mugi aki sehat salamina hatur nuhun amin ya rabbal alamin. Sakitu heula panginten pamiarsa sadayana anu tiasa kapihatur wengi ieu nya aki namit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.